Hiji, dua, tilu. Tuh, sampurasun Ki. Kampes. Tuh. Ki. Oke, jelek naon dah. Oh iya. Aduh, asapnya aduh sedeang ya sedeang. Sedeang dah. Alah. Aku mau beri ngopi mah. Geram beureum Ah, enggak promosi ya. Promosi mau produk. Sampurasun Ki. Kampes. Aduh. Tidak. Oh iya. Naos dah tidur udah Ki. Ya, ngasih dulu ya. Udah hese itu udah berhasil hujan. Dulu jangan wae. Anginnya gede ngagedar. Aduh, kumaha Ki? Damang. Anges tuh. Alhamdulillah. Lain tapi kita luntang Lampung buruan gitu cina di mana sih kita pas ditanyakan teh cina itu di Hawu cina keur ngirun sana. Da teraingkat ti hawu oke mah tuh lah. Syukur Ki ari selain iya Ki cita aya tanyakeun. Nyakeun naon, nyakeun me naon. Ya kemarin me. Lain kita Bandungan ku zaman ayeuna gitu model barudak di sekolah depan geuning ayeuna mah segala rupa geus zaman canggih teknologi canggih jadi adat tradisi jeung budaya urang teh budaya Sunda teh lolobana mah geus kaluli-luli gitu kaki geus hampir kapohokeun gitu. Da ya. Eta ku bawa ku zaman ari kumaha. Ya model eta geuningan paribasa geuningan baheula mah geuningan di sekolah teh sok. Nya heuh pan baheula mah aya kurikulumna atuh bahasa-bahasa paribasa teh. Lain ieu mah aki ieu mah nya ieu mah nah kayak kakolot teh peuseun loba luang gitu loba sumber. Nek nanyakeun Ki lain cek aki mah paribasa cek aki. Nu apal we ieu mah kira-kira lamun aya geuning baheula mah paribasa ulah diuk di lawang panto Di Lubang Barung. nah ulah diuk di lubang barung eta teh hatina kumaha teh kira-kira Da bahasa kolot mah atuh Bandung Simul siloka teh da bukaeun zaman ayeuna ngan ayeuna dibukana ku HP nya teh nyambung. oh jadi bener Baheula mah memang bahasa kitu teh naon unsur bahasa keagamaan meureunnan lah ngandung hikmah. Iya nama pan jadina teh leungit da batu berupa teknologi baru udah mah. nah eta kira-kira Diuk na nambang baru mah nya heuy. Cekolot mah bisi nongtot jodoh cenah geuningan gitu. Kada aya nongtot jodoh mah loba manana loba ruang lingkupna. jadi lega Emang jodoh. Dan nongtot jodoh teh kan rezeki. Jadi mun urang diuk di Lubang Barung berarti ngahalangan monokon rezeki, ngahalangan rezeki. Jadi intinya mah mun norek jeung ngahalangan jalan ongkoh. benernya Jalan batur, norek kaliwat teh meureun kahalangan Ki. halangan. Mun norek barang kirim meureun kahalangan kararantop. Jadi teh teh nongtotkeun rezeki, nya nongtotkeun jodoh. Oge. Jodoh misalnya jeung rezeki. Jadi maksudna mah meureunan kolot teh nyare kitu teh Nyari kitu teh ngahalangan jalan karena kok cenah monokeun jadi kitu nyangketkeun jodoh. jadi lamun nek aya nu ngirim da hareun teh mah Lamun jadi anu barang ngarangkop kirim benernya pangagokan. Itu teh intina mah kolot mah eta ke disingkat teh kitu. Model tamiang lihat ke bitis, nanti kan tah teh kumaha tah paribasa. eta tamiang tah ya ning tamiang Itu teh ka bitis sarua jeung naon. Urang nyieun kasalahan, urang nu kabawa gitu. Kolot
mah bahasa gitu teh aduh simul siloka tapi usina manfaatna tapi gede gitu. Anda iku ayeuna kan teu bisa mukakeun, teu bisa dibukakeun. Lain model nah gitu kita henteu tamiang teh meuli kana beuheuh. Nya eta bisa wae pan ai bahasa kolotnya di teu nu entengna nu babarina. Gitu. Jadi lamun urang yang kesalahan teh jadi mulit ka urang gitu. Jadi merengan titis di dieu mah meureun naon simbol lampahan meureunnya. Kehirupan. Lampah pan aya lempang meureun. Lempang ieu semang ieu. Wah si Jonim teh ka mana? Mana? Geus magrib nuluyung keneh wae. Model pantesan meureun disimbolkeun kana titis padahal bisa wae meureun lamun di nyokot-nyokona kadinya kanu lalampahan mah. Karena misalkan kanu pagawean tamiang melit kanu leungeun meureun bisa wae ngan kolot mah nyaman we nu kasasar mana nu ka membari disesuaikeun zaman harita nya itu yang melit ka bitis model naon geuning agul ku payung butut teh sombong jelema sombong model kitu. Oh ayo payung agul ku payung butut adian ku kuda beureum loba sih bahasa-bahasa baheula anu leungit mah aya mah. Padahal lamun dimanfaatkeun deui mah di buar deui teh teh ngan pedah teuing aya barudak aya udah moal ngartieun. Jadi aya barudak aya kan hayang babari wae nanon ge hayang kariam. Hayang praktis jadi mung digawe padahal teh teh pigawe nu mangpaatkeun kahirupan. Mun di mangpaatkeun mah dibacakeun aya mah eueuh benarnya zaman ayeuna mah teuing tinggal kaya deui nya meureun aya mah aya anu masih kena tarari dipake mah nu buhun keneh nya aya. Selain eta ki model ke tadi gitu agul ku payung butut nah teh agul teh ku payung alus gitu tah. Komo lamun ku payung hade leuwih sombong meureun ka karek boga payung butut geus anggur pan teh sombongna teh. Lah jaga sombong jaga udah gong meureun namun kitu mah karek boga payung butut ka boga payung hade. Baheula mah itu ngobrol lain siloka tapi lamun teu kabuka nya silo kabuka mah ngomong. Jadi siloka teh silo mun teu kabuka. Bener. Yang jawaban gitu silo tahu bahasa-bahasa kolot. Kolot mah lain teu ieu teu naon sakecap teh ngandung makna lain itu samarangan ngecapkeun gitu. Kolot mah lain eta model nu tadi ki non lamun saumpamana kan eta teh paribasa teh meureun dijieunna teh model nya teuing iraha kan da nu apaleun saha nu nyieun saha nu ngawali eta paribasa. Ngan eta teh imah cek aki eta teh paribasa teh lamun diumpamakeun di zaman ayeuna model tadi diuk di lawang panto lamun disuruhkeun gitu teh ka zaman kieu pan ayeuna mah kieu geus eueuh Bang Barung ayeuna mah tuh baheula aya Bang Barung aya eta meureun ayeuna mah eueuh nya bisa wae disuruhkeun kana zaman kiwari oke sanajan anja eueuh Bang Barung nya da teu kurang-kurang jelema model lain gitu kan aya oknum pejabat anu ngahalangan kana harta batur kana rezeki batur kan teh ulah sarua we jeung eta model pejabat anu ngahalangan karena korupsi aya naon oknum pejabat itu lain cenah teh kan ieu mah aya di antarana gitu jadi ngahalangan kana rezeki batur kana nikmat batur kadang-kadang ngahaja apa gitu ngahaja rezeki batur teh ngahaja di cocokan dipenet ya jadi teh gitu. Nah eta ngahalangan kana rezeki batur sarua eta ge kadinya jadi ngahalangan
kanikmatan batur gitu dibuka. Jadi saru wae jeung di Bang Barung. Bang Barung teh peneliwatan. bener Jalan pantau lawang kayak mah di jalan kan gitu. Rupa-rupa sih jalan mah. Nah, di antara mau dibawa ke zaman Kiwari mah ke zaman ayeuna heuh jadi teh gitu. bisa jalan kehidupan Dina kehidupan oge bisa. Kadang-kadang nutup non usaha sorangan kan gitu. bener Jadi namanya tinggal maca di kana dirina masing-masing. Itu bisa iya. Itu bisa nuduh ka batur urusan eta mah kehidupan. Berunan kelakuan urang juga gitu. paingan heunya Nutup lain ku mewah gitu kolot baheula nyen paribasa tapi tak seumur-umur si eta paribasa itu bisa dipake nya pan ai baheula mah untuk sing yeun bahasa gitu bahasa siloka eta mah jadi keur bukuareun anak incu dan kumanehna geus kaalaman kan eta teh pengalaman pribadi lain nyeun sembarangan nyeun kolot baheula itu pengalaman pribadina jadi pengalaman pengalaman pribadi karena kehidupan kolot gitu kan pada jadi lamun dijabarkeun mah jadi loba wawasanana jadi sakecap tapi wah bisa 1000 kecap, 1 juta kecap tujuanan mah mah rek juga bisa ke zaman ayeuna kan teu bisa mau digali mah kan kada da barudak ayeuna kan moal bisa mudah kamana jigna eta bahasa moal bisa model ieu geuningan ki kayak non kawas cai jeung daun tales dan juga model barudak ayeuna narek kumaha teh juga cai dina daun tales atuh da ayeuna usaha sakieu datang isuk beak kadang-kadang harita kana beak teh naon teh jadi itu yang sang buat tapakna buat tapakna juga dicai dina daun tales nyangeda itu jadi sebenarnya ayeuna ge kahurupan ayeuna pan kitu kana isuk mah kumaha isuk kan kitu kahirupan ayeuna padahal teh kan mikirkeun teh lain kumaha isuk kayak maksudnya kumaha jadi bedana kumaha isuk gitu jadi kayak kumaha kuduna mah lain kumaha isuk kumaha da kuduna teh kitu kan aya barudak ayeuna apa na lalobana gitu jadi kumaha isuk kumaha engke wae kuduna mah engke kumaha atawa isuk kumaha udah praktis jeung jadi ugu pikiranna lain kumaha isuk mah kumaha isuk we cenah gitu isuk mah gitu ulah bahasa isuk teh mun menang dia rezeki rajang teu meunang kan garing kan ai kuduna mah isuk kumaha atawa engke kumaha jadi pikiran manjang gitu ngalakon biung teh isuk membawa keting bonang rezeki moal kudu kitu ai barudak ayeuna pan teu kitu meunang ayeuna beakeun ayeuna isuk jangan deui lamun masalah mun moal poe aya masukan aya tah benernya jadi buat tapakan tapakna bokana ilmu bokana naon nu ilmu itu aja nama ayeuna apa isuk poho dan nu sakola baru sakola ayeuna pan ayeuna mah nganalkeun ukur tina teknologi beda jeung baheula baheula mah diasupkeun kana otak gitu beunang ti sakola teh pelajaran teh asupkeun kana otak lain dituna dina komputer atau juga ayeuna dina HP jadi beunangan teh diasupkeun kana otak mata ka bawah nepi ka kolot gitu ayeuna mah lolobana kitu jadi teu diasupkeun dina otak otak kok polos di sekolah luhur oke. Syukur atuh ya alhamdulillah munah ki mudah-mudahan nyata aki-aki mah kurang sakitu nyahona sakitu bisa nanya kita mah nya kapake syukur henteu atunya neangan deui lah da loba sih kolot teh nah meureun nu berrisa lain atuh ki da ieu teh ongko di eta napungan batur semua cenah aja lain di sono ya makanya nah jeung wae oke iraha deui waktu oke lah iraha deui nya urang tadi ngobrol deui lain waktu
Heuh nya Ki nya. Yo, Ya, sampurasun Ki. lempes. Mangga, assalamualaikum.